Allah, geus capek kieu neangan duit ka ditu ka dieu eueun udah nginjemkeun duit. Ning urang teh hayang atuh jiga batur. Perhiasan loba, bajuna aralus, hirup peunah nih. Allah, capek pisan neangan duit. Yang atuh loba duit. Ibu. Ning saha aja ngaruaskeun ibu kenal ge. Ibu teh kunaon liur-liur tadi. Ibu teh geus capek kan. Ibu udah nginjamkeun duit. Ibu teh hayang perhiasan loba, baju aralus jiga batur atuh ibu teh hayang. Jadi ibu teh hayang naon we ya teh? Hayang baju aralus, hayang emas, hayang naon deui? Imah Hayang nu alus ibu teh. eta di dieu teh abdi nyadiakeun nya ibu pinjaman ieu mah bantuan ti pamarentah. Ibu teh tiasa nginjem ti 100.000, 200.000, ibu hayang sabaraha 300.000 nepi ka 1 juta ge ibu teh tiasa nginjem. Oh, bisa neng. Kumaha carana jeung naon wae syaratna? Atuh ibu gampang ya. Kayak abdi kayak bumi ibu ngan nyadiakeun eta KTP jang jaminanna. Oh, nyatos atuh neng. Oke di antosan di bumi ibu engke lingging ya neng. Oke, Hatur nuhun. ya mangga ibu mangga. Ningali domba nu dipencit. Mau mencit meunir rusuh. Ngabelaan pinjeman duit keur meuli barang nu teu puguh. Punten. Mangga. Ieu neng nu kamari nya. Nuhun ibu abi teh nu kamari. Ibu tos nyadiakeun eta KTP-na. Sakedapnya neng. Sok Ibu mangga. ieu rekat. Mangga. Tak. Neng, ieu KTP anu ibu. Abi tarima ieu KTP-na sareng Ibu Markona. Nuhun. Beresnya. Beres. Ibu Markona ieu aktosna abi serahkeun ka ibunya Nuhun. Ieu teh perkawisan sabaraha neng? ke 150. Oh, Tong hilap minggon payun teh geus dicicilnya ibu. Oh, minggon payun neng. Sugan teh sasieu payun. Henteu ibu minggon payun pas dicicil. Nuhun atuh. Mangga ibu. Mangga neng, atuh dong ya neng, hati-hati di jalanan. Rp250.000 sampai emas, beli baju juga batur, bisa beli beas, poya-poya. Yuhu, akhirnya Abi loba duit bisa juga batur. Iya. Nah, kieu hirupnya loba duit bisa sagala kabeuli dek meuli itu gampang. Ieu gampang. Kudu mikiran duit. Yes, itu saha. Itu si Markona. Nih kayaan susah gini buat ngebayar kitunya mah. Si eta mah nih edan kitu geuning bisa Geuleuh padahal mah kayaan hirup lagi susah. bisa shopping ti mah duit. Nah, Menang mau meureun. merenya tapi di saha. Teuing, gua merah tuh yuk kita. Siga nama ya ibu. Sieun. Jalan-jalan ke pasar anyar baru dah kermain soal lah. Kantong jeung bajuna aranyar padahal mah kayaan susah. Kamari ka toko kembang mawar, balikna patuangan murilit. Gaya hidup nama hedon siga nu beunghar, padahal mah ekonomina teh sulit. Geus apa? Punten. Mangga, Neng. Naon ya? Bu, tas aya eta. Oh, nyanya. Sasi ayeuna nya. Tah acan Neng, ibu teh kamari dipake miser beras, miser minyak. Terus CF acisna. Kumaha ibu udah kudu ayeuna ieu mah. Kumaha teh Neng, ibu teh can aya. Tetiasa ibu itu geus jatuh tempo ya. Si Neng mah
nonton film julik di layar balik nama ungin kabraga lamun boga ge bakal dibayar lamun teu emang teu boga. Yah ibu, rek meuli baju kata nah abang neangan nu alus teka panggih. Iya matak nagih gara boga utang, mun teu boga mah da moal nagih. Terus kumaha atuh neng da ibu ge teu boga jang mayarna mah nya dek make daun mayarna. Nya kitu mah geus lah. Isuk we isuk, tong poho. Kebetulan si ibu Bu, kalau resah kita ya periogi. Biasa teh abi nginjem duit yang mayar. Maneh mah datang-datang reng pinjem duit deui. Aya samangka di imah teu didahar da keur keheul. Duit jang maneh mah da geus boga hutang heubeul. Ulin di walungan kabeuli tali, nu rek nulungan geus we pasrah lamun beunghar mah kabeh ge kabeuli. Sigar maneh hidupna geus merenah. Lain urang nu di Jerman da urang mah keur di Jogja, lain teu hayang nginjeman da emang teu boga jang maneh mah. Atuh siap-siap. Belum sih, iya teh. Isuk-isuk minum teh. Rasana teh amis pisan. Keur aya naon ieu teh migrana pisan. Potong buah jadi 5 teu didahar da paita. Ieu aya jelema anu rek minjem duit. Yang geus atuh aya mung mere mah. Nuhun nya. Datang-datang minjem duit. Indi teu pamitana naon. Punten, Mbah. Aya periogi naon? Abi teh terang apa ti rerencangan. Abi ka dieu teh periogi bantosan. Kumahanya carana abi teh kalilit hutang. Dititah bapak nyokotang. Ngan teu kapanggih di imah. Hayang lunas bayar hutang. Kan bingung carana Mbah. Isu-isu beuteung morilit. Nah teh bari beberes. Kudu bingung neangan duit. Aya Mbah mah pasti beres. Tenang. Mbah bakal nolong maneh. Ieu tuyul jeung maneh keur nyutan duit itu. Bener ya teh Mbah. Moal nanaon moal aya masalah. Aman, mau aya nu nyaho. Akhirnya menang pertolongan di si Mbah. Dimimiti hati ayeuna kitu. Aduh, kamananya? Mas Abdi langit kieu. Kunaon. Aduh, kamananya? Aya cacahan nu geus pae-pae teh diburuan. Kunaon ari dinya teh meuni riweuh gogorokan. Aduh, balik ti masjid panggijeng Mang Nana. Manehna teh karek balik ti Mang Emok. Mas Abdi teh leungit ting ka mana jiga nama aya nu mauk. Mas Abdi ge leungit teh ka mana Abi teh neangan kumananya? Aduh, Kumaha atuh nya ayo we urang lapor ka Pak RT. ya. Apa tuh sih carita si eta si Butina jeung si Bu Susi? Naon kitu emang aya gosip? Aya, kamari teh caritana teh ieu si perhiasanna teh cenah leungit. Anasiana bisa ih. Teuing, atuh udah moal mungkinnya nu nyokot teh batur. Heeh, nah bet bisa jol-jol leungit atuh. Teuing bawa dicokot ku tuyul kitu. Padahal di dieu teh da amannya da eueuh maling. Sigana mah heeh si aya tuyul. Meureun, tapi kamari kan eta si Markona geuning karek meuli barang anyar. Heeh nya curiga oge sih si Markona teh nah bet bisa shopping. Sok. Duitna ti mana Duitna ti nya? mana? Heeh sigana mah emang bener make tuyul pamakena. Iya mah antara ieu we tuyul jeung maling. Eta ya Pak RT. Ayo. Eta Mas Abdi teh leungit kabeh tah. Eueuh tah tinggal di Loba oge. pisan, Pak. Waduh, Alah rek waduh. Urang rek meuli lauk di Aceh ngan tah aya nu ngajualna teh lain hoyong ngabobodo maneh da si sabab si eta teh bener. Ah bener. Da Mas Abi teh
terang aya di mana? Eueuh kabehanana oge. Kumaha atuh Pak kumaha? Si mama ngajak jajan, kalakan nyeri angen, kurang teh kudu neangan sanu ngalakukeun. Ya hayu atuh hayu. Hayu. Oh. Ya, Nah itu kabur. eta si ibu kabur. Ayo, kurang Ayo. Mereka mana? Iya. di mana barangnya? Astagfirullahaladzim. Aku naon? Mas Abi di mana? Mas Abi kabur. Parahnya tuh Parita, jangan Iya naon iya. Naon iya. Iya mah Abi kemarin nginjem. Dia teh jelas-jelas berkurangnya. Iya ge nu urang. Oh gitu. Ih, Parita Waisar ya mah. Geus ayo ayo. Ayo abus buru. Iya. Mau ngana, mau barang batur. Menang karma siapa? Dia kurus ya dia. Sok. Kudu diuk siapa? Ayeuna tah kudu maneh kudu ngaku tah ayeuna eta teh barang saha. Urang mah tah apa naon? Urang mah ieu teuing jong aya langsung di lemari di imah. Pira aku jualan. Bohong. Ilaha maneh ngambil. Rahasia nguku tuyulnya. Ih, teuing naon tuh tuyulan? Ih, teu jelas aya. Waduh. Sok eta burung aku sih manya jauh-jauh aya di lemari. Pasti menang mau kanan. Mau mungkin. Ing atuh jauh-jauh aya di lemari, kurang teh langsung we dipake da urangnya hayang atuh juga katingali juga jelema boga loba duit. Nih miskin wae teh. Ulah anu batur atuh. Lain nu batur, tapi teuing anu saha. Lamun ojol-ojol aya di lemari maneh, pasti eta tuyul anu mawana. Meureun maneh nguku tuyul pira ku ojol aya di lemari. Aneh. Aya naon ieu teh? Tah eta tah si eta mau barang batur tah. Kemarin maneh minta tuyul ka abinya. Minta tuyul naon? Ada keluarga ge sok laporan ka RT ngaleungit barangna cenah. Pak RT, kemarin teh dia teh minta tuyul ke Abi. Tuhnya. Sok burung aku. Loba alasan pisan. Aku we ngaku. Ya abi ngaku. Kemarin teh abi teh ka si Mbah teh minta tulung hayang loba duit jangan alasan hutang. Terus teuing tuyulna jiga nu nyokotan ieu teh tuyul. Lain urang. Sarwana maneh teh miara tuyul teh jang nyokotan barang batur tah eta barang urang tah nu maneh pake ayeuna. Nyaho teh ieu teh harga sabaraha? Teuing atuh da jauh aya di lemari. Dipake we atuh da Daerah pisan maneh mah jiga nu ngatados wae beungeut maneh tah. Sok anu Pak RT cicing wae sok tewak we ka polisi lah. Ayo we orang bawanya ka jarat hukumkeun. Heeh. kudu nongke tuyul nu dibawa lain urang deui. Sok ayeuna mah gara balikeun barang. Dia. Sok atuh yeuh yeuh. Ieu teh saha? Kita. Yeuh. Buru bawa ayeuna mah sok. Ya sok yeuh. Buru ceungkeun. Di hayang pisan dituntun. Sok hadiah. Bakur. Ada imah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Si Esa kabeh itu. Bener